Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Innallaha ta'ala qad harama 'ala nariman qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Saestuna Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun jalma-jalma anu ngucapkeun kalimah la ilaha illallah diharamkeun lebet ka neraka. Yabtaghi bidzalika wajhallah anu ku ucapanna teh ngamaksud anjeunna ngaharepkeun teu aya sanes iwalti karidoan Allah, iwalti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin patarosanana cekap kitu ku hanya ngucapkeun la ilaha illallah terus asup ka surga sakumaha ieu pidau Kangjeng Rasul terus diharamkeun ka neraka. Saestuna urang manaan nu namina la ilaha illallah teh ieu teh kunci pamuka. Para ulama nyebatkeun miftahul jannah la ilaha illallah geuningan. Ari kuncina surga teh la ilaha illallah. Jadi memang samanfaat-manfaatna kunci jadi anu paling pertama ari sakadar kunci wungkul mah deui kitu. Kada moal karaos secara sampurna manfaatna. Ngan paedah memang tauhid teh kan dikumpulkeunana dina la ilaha illallah. Jadi sadaya ajaran Allah, tauhid Allah, iman ka Kangjeng Rasul, iman ka Allah, iman ka Nabi Muhammad, sareng iman kana syariat Islam sagala rupina eta teh dikumpulkeun dina kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah teh nu dua teh asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah sareng Muhammadur Rasulullah. Lamun jalma teu boga eta, maka moal aya bagean meunang kabagjaan di alam akhirat. Jadi sakumaha wae kahadean Ibu. Kahadean secara umum, kahadean di manusia, ti jalma-jalma anu teu wawuh ka Allah. Najan jelas karasa manfaatna. Pangbangun ke naon. Tapi lantaran teu wawuh karena saha kitu ibadahna, teu wawuh dat anu nyiptakeunana, maka teu jadi kahadean we gitu. Mata anu ngaageungkeun amal teh memang keimanan, tauhidan ka tauhid. Ta ayeuna urang teh tos nampi kana ieu kalimah tauhid teh. Tos ngangkan Allah sebagai pangeran urang, Kangjeng Rasul Muhammad utusan Allah sebagai nabi urang. Maka urang mah alhamdulillah kuncina tos aya kantun prung dina ngajembarkeun perbendaharaan ieu Bu naon amal soleh lah gitu. Matak satiasa modal pamaparin ti Allah teh kasayan naon lah gitunya. Naon sebatna teh kasehatan, modal bekal rezeki, modal kasalsean, sadayana matak sakedahna urang ditasarrufkeun fisabilillah di jalan Allah. Jadi dimaksud teh ieu nuduhkeun kana betapa agungna la ilaha illallah. Sehingga jalmi-jalmi nu geus boga la ilaha illallah pan eta teh geus aya bagian di surga. Sehingga engke eta jalmi-jalmi anu ngakuna iman ka Allah, asal memang bener aya dasar-dasar tauhid imanna ka Allah, imanna ka Rasulullah, sanajan aya dosa bahkan dosa badag heunya eta mah tinggal dibersihan heula we kitu. Matak jalma teh aya jalma iman, aya jalma kafir. Jalma anu kafir aya dua, aya nu tobat balik ka Islam, aya nu henteu. Jalma anu kafir, jalma anu teu wauh sama sakali ka Allah Subhanahu wa taala eta mah tos jelas. Kitu pinari jahannam khalidina fiha. Bukan nama abadi langgeng di neraka. Terus di antara jalma-jalma anu iman, ieu teh kabagi dua. Aya jalma iman anu taat, aya jalma iman anu maksiat. Jalma iman anu taat maka jelas itu. Kumaha
bagianana ulaika yarisunal firdaus, jalmi-jalmi anu bakal ngawaris kana surga firdaus jalma iman anu taat. Berarti orang tinggal ngemutan jalma anu iman tapi maksiat. Ta jalma anu iman maksiat kabagi deui dua. Aya anu tobat dina kamaksiatanana. Aya anu anteng nepikeun ka mautna teu daek tobat ka Allah. Gitu. Ari jalma iman anu maksiat terus tobat, beres tah urusan ku tobatna teh. Gitu. Ataibu minadan bi kaman ladan bala. Jalma anu bener-bener tobat tina dosana ku Allah direken seolah-olah teu pernah dosa, diheleungitkeun we. Malihan nalika leres-leres tobatna karena Allah, jadi tumpukan kagorengan anu baheula tina ladang dorakana teh dirubah we jadi kahadean. Maksudna teh teu aya hargana sama sekali dosa-dosana lamun geus katutup ku taubat. Tah berarti tinggal jalma anu iman terus maksiat terus teu tobat. Dari nu tobat mah beres urusan. Itu jalma teh iman, maksiat terus henteu tobat nepikeun ka mautna. Kumaha upami kitu? Maka jalmi anu kitu teh dawuh para ulama dumasarkan keterangan-keterangan hadis Kanjeng Rasul. Eta teh tahta masyiatillah. Kumaha karep Allah anu kitu. Jadi tama nyanggakeun ka Allah tinggal di dinya teh meunang teu engke bagian kanyaah ti Allah rahmatna atawa tak urang teh urang ngukur gitu. Jigana urang teh jalmi anu iman taat insyaallah ngan beureun sok aya maksiatna. Jadi jalma iman tapi sok kasalangku maksiat tapi keur diajar tobat. Mudah-mudahan dosa-dosa urang seep gitu. Mudah-mudahan teu nyesa dosa urang nalika urang kembali ka Allah teh bersih. Jadi urang teh memang kada sibuk ku muhasabah teh, Bu. Muhasabah leres pisan. Lamun urang teu pinter dina muhasabah nyare kumaha urang apal rek nobatan diri teh kumaha teu apal tobatoneunana gitu. Hayong naik kelas ka Allah, hayong ningkatkeun katakwaan ka Allah asa piraku gitu. Lamun urang teu apal urang teh geus aya dina tingkatan takwa anu mana heula. Sakurang-kurangna kelas 1 rek naik ka kelas 2 teh meureun kudu apal heula. Ayeuna teh keur kelas 1 kakara bisa naik kelas 2. Ayeuna mah urang teu apal urang teh di kelas mana gitu. Hayang naik iman, naik takwa. Tapi urang teu apal dina kelas mana. Tah minimal cara urang apal kana kelas urang teh pan ku muhasabah teh. Terus eta mah pada moal aya eureun-eureunna. Dipariksa diri urang teh gitu. Bilih urang teh raraosan teh satos bener kitu hirup teh bunyi gitu. Raraosan teh gitu. Seueur dosa-dosa anu nyumput anu teu karaos rarasaan teh sanes dosa si horeng dosa. Malan kadang-kadang antara dosa teh naon kata anu cek urang dianggap sebagai sebuah ketaatan gitu. Anu kurang dianggap sebagai sebuah ibadah teh kadang-kadang jero-jerona mah teh jatuhna mah kana jadi maksiat sabab teu lengkep teh. Syarat rukunna teu lengkep, adab-adabna teu dianggap. Contoh ieu mah sakadar contoh. Contona nyaeta jalmi nyae-nyae kana bumi, nyae-nyae kana bangunan gitu. Terus mopohokeun kana alam kubur gitu nya. Bahkan tempat ibadah sekalipun gitu. Gitu. Tempat ibadah sekalipun nalika masjid disae-sae gitu nya. Tapi henteu dieusian. Pan eta teh pan mubadir teh gitu. Pan urang teh henteu dugikeun ka dinya na gitu. Jadi nu namina mubadir teh henteu ngan saukur dina masalah harta wungkul nu jelas nu katinggal nu kacaba. Tapi kadang kawis seueur perkara-perkara pamubadiran anu kurang teu karaos raraosan teh sanes dosa. Jadi nyata hartosna lain urang kudu eureun ngabangun tempat ibadah,
Tapi orang berarti kedah ngemut kumasangkan henteu mubadir ieu patempatan. Ulah hanas proposal diajukeun ke setiap tempat, ke setiap instansi, ke setiap para agnia. Hanas digelar sorban tiap waktu, hanas didaftar ditataan ditetepkeun donatur sagala rupina gitunya. Tapi tos teh jadi ngabangun tos agreng kosong deui gitu. Pan teu cekap ka dinya gitu. Dinya teh kagolongkeun kana diantawis perkara-perkara anu mubadir teh geuningan ti payun. 10 anu mubadir teh geuningan diantawisna teh tempat ibadah anu dibangun terus dikosongkeun. Mushaf anu seueur tapi teu dibaca teh diantawisna. Tah kapendakna teh pan ku muhasabah itu, muhasabah. Muhasabah mah da matak di antarana teh minimal ku kieu, ku tolabul ilmi kieu. Di nararaga urang ngadamal pepeling kangge diri urang masing-masing. Salajengna teraskeun deui dawuhan Kangjeng Rasul. Innallaha ta'ala yaqulu saestuna Allah Subhanahu wa ta'ala ngadauh inni la ahimu bihdil ardi adaban fa idana daratu ila umari buyuti al mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil asar sarabtu adabi anhum. Rawahul Baihaqi an Anas. Allah Subhanahu wa ta'ala ngadauh saestuna kami nalika boga maksud rek nurunkeun adab ka ahli bumi, ka penduduk bumi nya urang teh. Tapi nalika kitu teh kami mandang ka jalma-jalma anu sok ngamakmurkeun imah kami umari buyuti. Berarti anu sok nyantelkeun diri ka masjid diantawisna ku cara nu mana wae. Wal mutahabbina fiya jeung jalma-jalma anu silih pika deudeuh, anu silih pika cinta karena kami. Jeung jalmi anu menta hampura isuk-isuk janari subuh tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kami teh ngagilekeun atawa memalingkan kana eta adab nu geus direncanakeun teh. Ti aranjeunana dijauhkeun. Jadi kalakuan-kalakuan anu ku urang dilakukeun anu mangrupa dosa, nah rek anu urang apal anu teu apal. Ku segenap manusia anu geus didamel, ku Allah disebatkeun doharol fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Sagala bentuk karusakan, rek karusakan dohir, karusakan batin, karusakan sosial, karusakan sebuah negeri atawa kumaha wae. Eta teh pantina kalakuan manusia. Saestuna pantes geus nurunan nuhun upami Allah nurunkeun adab di dunia tina kalakuan jalma eta. Salaresna pantes Allah Subhanahu wa taala itu nurunkeun adab tina akibat manusia hararese kana ningkatkeun katakwaan. Saestuna pantes wae Allah Subhanahu wa taala nurunkeun adabna tina kalakuan manusia anu loba ngosongkeun atawa loba ngahir-ngahir kana salat meujeuhna. Tapi Allah Subhanahu wa taala ningal memandang kana sebagian jalmi anu bertahan dina kataatanana ka Allah. Ningali masih keneh aya jalmi anu ngamakmurkeun masjid. Ningali sebagian jalmi anu masih keneh rajin istighfar tobat ka Allah khususna dina waktos enjing-enjing. Ningali sebagian jalmi anu silih pika deudeuh, silih pika nyaah karena Allah, maka rencana Allah nurunkeun adab teh dipengkolkeun we heula. Matak cek bahasa singkat nama sederhana nama kataatan anu keur dijieun ku urang atawa keur dulur urang eta teh ku dulur urang eta teh jadi tameng ibu tina siksaan Allah anu kongang diturunkeun harita. Gitu. Terutama ke ahli masjid gitu. Anggaplah gitu eta ahli masjid teh bu penjaga tower. Tower naon? Tower keberkahan gitu. Panunamina keberkahan dikaitkeunana sareng ieu bu, sareng keimanan, amal saleh. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Lamun teh mah penduduk bumi teh ye iman migawe amal soleh gitu. Bakal ku kami diberikan kaberkahan.
Berarti rumusnya semakin taat, semakin takwa, pintu barokah semakin terbuka. Dan tempat anu sok paling jelas pisan, paling cakep dianggo katakwaan ka Allah, masjid. Gitu. Sanes ngagul-ngagulkeun orang masjid panghapunten da ieu ngadugikeun keterangan unggul. Jadi anggaplah jalami anu keur mempertahankeun gitu. Ngadegna berjamaah di masjid eta teh penjaga tower keberkahan ti Allah. Penjaga mercusuar gitu. Jadi Allah tinggal lungsurkeun jadi gudangna gitu tah keberkahan. Di eta lembur teh. Tukang adan nu berusaha menyelamatkan juga namanya asa teu kuping nu adan teu nya. Gitu kan. Teu kuping nu adan gitu nya. Saurna gitu. Kompak deui nya namanya rasana gitu. Sok sieun leungit barokah. Ta ibu intina nu namina naon? Kataatan nu kurang dijieun sareng kudulur urang eta teh sumber keberkahan. Tah urang teh kedah berusaha mempertahankan eta kaayaan. Lamun batur keur ngadekeun kataatan atawa keur secara khusus di nu hadis pantu anu ngamakmurkeun rumah-rumah kami gitu. Maka eta teh patut pisan ku urang di naon di ajenan, patut pisan ku urang dirojong gitu. Mata hiji mangsa mah pan urang teh bu ngajam itu namanya ngajam gitu. Urang cobi-cobi gitu ngamakmurkeun masjid ku cara ngahirup-hirup subuh gitu. Sasasi sakalimah ibu-ibu siap tuh. Nya di Al-Huda gitu. Ngarobrol teh sareng DKM sareng ieu gitu. Cekap sasasi sakalimah cenah urang teh urang ngayakeun ngahirup-hirup subuh. Ibu-ibu bilih bade ngaraosan kumaha berjamaah di masjid. Nah, cekap sasasi sakalimah gitu. Subuh teh jadi upami bade sareng tahajudna mangga gitu. Ngan teu diinstruksikeun langsung eta mah gitu. Nu penting mah sabada subuh cenah kitu. Urang teraskeun kana zikir, teraskeun kana mauidhah hasanah, teraskeun kana sodako, supaya ibadah anu pokok dina subuh teh ya nyaeta salat dina waktu subuh, thalabul ilmi dina waktu subuh, sodakoh dina waktu subuh, dikir dina waktu subuh, tah kalaksanakeun dina sasubuh eta teh. Ditungtungan ke ku salat isyraq sadayana, maka keluar ti masjid teh seolah-olah terus ngalaksanakeun ibadah haji sabaraha kali kan gitu. Nya nambah ngajam gitu. Saur ketua DKM gitu Bu. Sabab secara naon? Secara psikis gitu nya. Eta teh memang benten gitu katampina ku jiwa urang ku batin urang nu namina salat subuh. Gitu. Mata geuningan aya nepikeun ka aya calon mitoha gitu anu nyaratkeun ka calon minantuna teh salat subuh 40 hari gitu. Ulah eureun-eureun gitu. Lamun lolos salat subuh berjamaah 40 hari di masjid dah ditarima cenah ku abah jadi minantu gitu. lamun ya gagal cenah ulah jadi cenah gitu. Tapi lain hartosna ku ibu engke bade diterapkeun ke calon minantu gitu. Salajengna innallaha ta'ala yunaziru al-ma'unah ala qadril mu'nah. Saestuna Allah ngalungsurkeun kana ma'unah. Ma'unah teh pitulung. Ala qadril mu'nah. Netepan kana kadar mu'nah teh pengorbananana gitu loh. Pengorbananana. Jadi pertolongan ti Allah gumantung kana pengorbanan urang. Sareng Allah teh ngalungsurkeun kana naon? Sobro kana kasabaran. Ngajadikeun jalma sabar gumantung kana balaina gitu. Jadi intina mah naon anu kurang dipasihkeun, dipidamel dina kataatan ka Allah, ta eta maka tos aya bandinganana nu namina pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala teh.
Innallaha ta'ala yaghor. Allah Subhanahu wa taala teh cemburu cenah Bu. Allah ge cemburu. Wa innal mu'mina yaghoru jeung jalma mukmin oge cemburu. Cemburu teh naon basa urangna teh Bu? Timuruan. Allah Subhanahu wa taala timuruan. Jalma mukmin timuruan, cemburu. Jeung ari cemburuna Allah mah eta ayati al mukmin maharamallah. Nalika seorang mukmin coba-coba migawe kana hal nu ku Allah diharamkeun. Eta teh Allah teh cemburu. Teu teuingeun si eta cenah gitu. Geus dibelaan ku kami cenah gitu. Ayeuna kalahkah berpaling cenah. Kalah kami gawe anu. Bayangkeun we lah gitu kondisi cemburu pami urang gitu. Anu sok teu pararebuh gitu geuningan urang teh rasaan. Rek dilabrak teu wani pun urang teh gitu. Tungtungna teh kitu wae gitu. Adat-adatan sorangan di imah gitu. Intina mah nunamina non kamaksiatan eta teh matak ngajadikeun Allah cemburu. Jadi Allah teh cemburu si horeng. Berarti Allah teh romantis gitu budak ngorang mah gitu. Cemburu na Allah nyata nalika jalma teh ngarumpak kana paharaman nu tos ditetepkeun ku Allah. Innahu la yadkhulul jannata ila nafsun muslimah. Jeung moal asup ka surga kajaba jalma-jalma anu dirina teh pasrah sumerah ka Allah. Semakin pasrah, semakin layak urang ka surga. Salajengna para ibu, innallaha katabal hasanah was sayiat tsumma bayyana dzalik faman hama bi hasanatin falam ya'malha. Ya mah hadis anu aya dina hadis arba'in. Allah teh nyatetkeun, maksudna teh ngalangkungan malaikat, nyatetkeun mencatat kana kahadean sareng kagorengan. Terus Allah teh ngarincikeun sapertoskeun kieu. Jalma anu gaduh maksad, jalmi nembe gaduh maksad, gaduh niat keur midamel kahadean heug teu acan kacumponan, teu acan laksana, nembe rencana kahadean Bu. Jalmi gaduh rencana kahadean heug henteu laksana. Kumaha tah? Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah teh nyatetkeun paniatanana teh jadi kahadean anu sampurna, jadi hiji kahadean anu sampurna, nembe rencana, nembe kareteg, nembe wacana gitu. Heug teu jadi, duh isuk teh insyaallah bade salat duha. Heug teu jadi, eta teh terus dicatat jadi hiji kasayan salat duha dijadikeun jadi tulus mungguh Allah mah gitu direken jadi eta na. Gitu. Terus upami eta niatna teh ternyata berhasil dibuktikan, diwujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala nyatetkeun keur manehanana teh 10 tikeleun ila sab'ati mi'ati di'min, bahkan nepikeun ka 700, bahkan nepikeun ka bilangan-bilangan anu tak terhingga, khususna upami ibadahna mangrupi ku harta. Jadi rencana enjing salat duha teh upami teu janten terus dicatat jadi teh hiji kahadean salat duha. Upami nepikeun ka kalaksanakeun rencana salat duha teh maka ganjaranana ditikelkeun 10 kali teh 10 kali. Bahkan bisa lebih. Terus upami jalma wa man hama bisayatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Upami jalma boga rencana rek nyieun dosa hiji dosa, ari pek teh naon teu jadi. Kumaha tah? Justru ku henteu jadina teh direken sebagai amal soleh teh Bu. Rek ngajam nganiatan isuk teh rek nyieun hiji dosa, duh kanaon dosana mah kitulah. Nah rek ngalagedang nu tatangga atawa kumaha wae eta mah. Heug henteu jadi tah teu jadina eta teh direken hiji kasayan anu sampurna. Terus lamun si jalma eta teh nepikeun ka jadi kagorenganana nu diniatkeun teh dilaksanakeun, kumaha tah?
Maka Allah Subhanahu wa taala nyatetkeun kana eta kagorengan teh dosa jadi hiji dosa unggul. Ari kahadean nu direncanakeun terus anu jadi masa 10 balasana teh. Ari kagorengan anu direncanakeun terus jadi eta teh kan saukur hiji dosana teh dicatetkeunana tah tina masalah hitung etang-etangan pahala di sisi Allah ieu ge tos seueur pisan rahmat Allah. Tinggal orang teh satiasa kembali orang jadi du imanakum teh dengan perbaharui iman-iman anjeun teh cek bahasa teknologi mah di upgrade gitu di upgrade kunaon di upgrade na bil qauli la ilaha illallah ku ucapan la ilaha illallah hartosna dikir sareng ku ilmu ku tolabul ilmi mata alhamdulillah syukur kabina-bina ka Allah upami urang dipaparin hidayah kangge tiasa istiqomah dina tolabul ilmi bahkan anu teu acan istiqomah ge syukur alhamdulillah gitu sabab ieu riungan urang teh lamun ku urang ditokblakeun mah ieu teh urang teh keur ngaguar kana ayat-ayat Allah keur coba mendekat kana ayat-ayat Allah teu kedah ningali anu ngadugikeunana lah da urang mah sadayana ge jalmi hina seueur dosa tapi nalika nu ku urang diucapkeun dibahas nu nalika ku urang diguar ayat-ayat Allah insyaallah urang kacandakeun mulia ieu teh buku ayat-ayat Allah ieu ayeuna Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ayatna ka urang melalui Kangjeng Rasul terus didugikeun deui ku para sahabat ku para ulama tos didugikeun ka urang heug urang teh diantepkeun diabaikeun diacuhkeun raraosan asa teu pati beda jeung jalma-jalma anu ngabohongkeun ayat Allah asa teu pati beda jeung jalma-jalma anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah asa teu pati beda bahkan tapi naudzubillah gitunya ti jalma-jalma anu kafir kana ayat-ayat Allah ayatna aya parantos dibulungsurkeun ku Kangjeng Rasul parantos nyampak balahan ayeuna dunia semakin terbuka seueur cara tapi jalma teu daek mendekat napakuran kana ayat-ayat Allah jadi bodona urang kana ayat-ayat Allah anu dihaja ku urang saestuna eta teu pati beda jeung jalma-jalma anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah teu pati beda naudzubillah jeung jalma-jalma anu kufur kana ayat-ayat Allah innal ladina kafaru bi ayatina saupa nuslihim narong kulama nadijat juluduhum badalnakum juludan ghairah jalma-jalma anu kafir kana ayat-ayat kami maka engke dina neraka bakal diduruk ieu teh awakna teh terus geus diduruk teh bakal dihirupkeun deui kulitna dibarukeun deui diduruk deui dibarukeun deui diduruk deui terus teu eureun-eureun nepikeun ka waktu nu moal pernah berakhir gitu tah hal-hal anu kieu teh mudah-mudahan gitu kewajiban urang iman kana ayat-ayat Allah nampi kana ayat-ayat Allah mudah-mudahan kagugurkeun ku urang ngeureuyeuh nikreuh tolabul ilmi amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan urang sadayana nyasasireun sabeunyereun gitu engke nalika urang tepang jeung malaikat nu rek ngahisab urang teh gitu geus nepikeun ka mana atuh si laing ieu ngarti kana ayat Allah teh gitu duh hampura wae malaikat ieu teh lain teu ngaos ieu teh teu acan dugi hancana gitu kan rada ngeunaheun beureun kitu ka malaikat ngajawab teh gitu tapi lamun teu ngadaek ngaji meureun malaikat teh naros gitu nalika urang ngajawab teh hampura malaikat lain urang teh teu ngaji ieu teh can nepi hancana malaikat teh mun kata nanya memang didinya sok ngaji gitu da kami ge apal kami teh ngukuntit anjeun ti apoe oge tuh saksina tuh Raqib jeung Atid ka mana-mana oge gitu kenaon deui atuh pan urang teh kadah taqwa ala sakilati kulu ya'mal ala sakilati jadi maksudna urang kadah beramal soleh sesuai potensi urang nu aya jadi lolongkrang katakwaan anu nyampak ulah disia-siakeun urang tinggalkeun heula ego urang tinggalkeun heula sifat luhur urang coplokeun heula kasombongan urang tingalina Allah Subhanahu wa taala ta eta perjuangan urang nu saenyana mudah-mudahan urang paparin istiqomah punya dina thalabul ilmi mudah-mudahan urang sadayana engke tiasa sareng deui Bu reuni di mana di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin da reuni teh henteu ngan saukur di dunia unggul Bu aya di akhirat
Fa man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jalma anu timbangan amalna ringan, nu berat amal saena gitu. Dihisabna ringan, maka bakal kembali ka ahli-ahlina bari bubungahan, bakal pendak deui. Ngan peda engke mah bakal nambihan anggota keluarga teh. Saha nambihan saha? Nambihan bidadara atanapi bidadari anu perantos disiapkeun di ditu. Jadi engke teh lamun dina kakak aya 8 ke bakal nambihan itu gitu. Gitu. Atau meureun kitu mah cemburu, teu butuh cemburu di ditu mah Bu gitu. Teu butuh cemburu, mangga we sakarepna di ditu mah gitu. Sabab eta jadi mata kieu urang teh ulah fokus wae ka keluarga anu di bumi, anu di dunia. Urang teh kadah ngimpleng yen Allah ge parantos nyiapkeun keluarga urang keur engke batur di surga gitu tah. Supaya urang teh henteu berat sabelah matak cinta ulah cinta cita teuing nepikeun ka poho aturan. Sabab tetep dina mangsana engke di akhirat teh ya urang teh bakal masing-masing dina etang-etangan amal mah. La ta ya wattaqu yauman la tajin nafsun an nafsin syai'a. Anjeun kudu sieun dina hiji dinten di mana seseorang tidak bisa memberikan pertolongan kanu sanesna gitu. Najun ayeuna urang babarengan ku urang dibelaan teh samemeh engke urang aya kapastian salamet mah masing-masing we teh. Bisa sate urang ngahiji reuni upami duanana sadayana aya dina kasalametan. Mudah-mudahan urang digampilkeun dina hisabanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah sakitu panginten 2025 ieu teh bilih hujan deui nya urang cekakeun sakieu.